Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala asrarah wa nawwara darajatahu fil jannah wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa barakatihi amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala asrarah wa nawwara darajatahu fil jannah wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Sahifah 7 jajaran pangluhurna. Ijtihaduka fima domina laka. Ijtihaduka ari nyanyaan hidup fima dina perkara domina anu nanggung Allah gitu guys. Lamun dek dimajhulkeun dumina anu ditanggung ieu perkara kana mah laka keur hidup eta kafala tegasna nanggung saha Allahu Allah laka keur hidup bihi kana eta perkara wa huwa ari ieu perkara anu ditanggung ku Allah teh wa huwa ari ieu mah teh eta rizqi tafadulan fadol atawa nugraha kaunggulan fadol Allah wa ihsanan sareng kasayan ti Gusti Allah. Ari kasayan mah lain nyamungannya, ari nyamungan mah lain kahadean tapi nukeran. Kasayan mah hiji pamere anu teu butuh dipulangkeun deui eta kasayan. Qala nimbalan saha ta'ala Allah ta'ala wa ka'ayyin jeung mana min dabatin tinu kumarayap tina satonu kumarayap la tahmilu henteu nanggung ieu dabbah rizqoha kana rizqina ieu si dabbah. Allahu ari Allah eta yarzuquha ngarizqian Allah kana ieu dabbah wa iyyakum jeung kahidep sararea ila ghairi dzalika tepi ka salianti eta ayat tepi ka nu sejena minal ayati tina pirang-pirang ayat wa taqsiruka jeung ari lalaworana hidep bima dina perkara tolaba anu merdih Allah tolaba anu merdih Allah mingka ti hidup tuliba heg cara tadi dumina tuliba anu diperdih ya perkara lamun tuliba dimajhulkeun kana ma naibul fa'ilna tolaba anu merdih Allah mingka ti hidup wa huwa ari ieu ma tuliba mingka teh eta al amalu amal anu mana amal ieu teh allazi tatawassal anu narima nepi narima wusul bihi kusabab ieu ladzi na adatan cek adat ila maulaka ka pangeran hidup ila maulaka maring pangeran siro naon diantarana naon amalna teh min azkarin nyatana tina pirang-pirang zikir wa sholawatin jeung pirang-pirang sholawat wa auradin jeung pirang-pirang wirid wa auradin jeung pirang-pirang wirid wa ghairi dzalika jeung salianti anu geus dicaritakeun bieu min anwa'i taati tina pirang-pirang warna taat Qala nimbalan saha ta'ala Allah ta'ala
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu orang ngadamel ingsun, orang nyipta ingsun. Henteu ngadamel kami al jinna ka manu ka jin. Wal insa jeung manusa illa liya'buduna angin ikudu ibadah. Angin keur karna ibadah kabeh. Al ayah ila akhiril ayah. Fal matlubu mangka utawi kang den perdih minal muridi ti jelema murid saha murid teh jelema nu boga kahayang dugi ka Allah tina awasna soca jelema nu boga kahayang tepi ka Allah tina ngarunguna telinga tina ngadengena ceuli. Hayang tepi ka Allah tina ijabahna doa, hayang tepi ka Allah tina teu diijabah, can diijabahna doa. Hayang tepi ka Allah tina amisna kahirupan, hayang tepi ka Allah tina pahitna kahirupan. Hingga akhirna keur muridin mah eueuh amis eueuh pahit, da kabeh perkara dipake wasilah nepikeun dirina ka Gusti Allah. Fal matlubu mangka ari nu diperdih minal muridi ti murid eta asayu lempang fi kutil arwahi tina kadaharan ruh, tina kadaharan nu dialap kakuatan ku ruh, tina nguatan ruh gitu guys. Naon ruh teh kuat kakuatanana teh wa huwa ari ieu kutil arwah eta zikrul maula zikir ka Allah. Teu pira cenah hayang ngeusian rohani mah ku zikir ka Gusti Allah. Naon ari zikir teh bahasana bahasa Arab. Artina zikir teh inget. Ari inget teh kudu kanu nyaho, da moal inget kanu teu nyaho mah. Ngaran inget teh kudu kanu pernah nyaho. Aduh urang mah euy poho naon? Poho teu katalar eta teh. Poho deui kana surat Al-Baqarah ayat 85 teh. Iraha pernah hafalna nyata henteu. Ta eta mah lain poho da teu pernah nyaho. Nu disebut poho mah jelema nu nyaho. Ingat ka Allah keur ka jelema nu nyaho Allah. Nyaho ka Allah tina naon? Tina sora. Nyaho ka Allah tina naon? Tina rupa. Nyaho ka Allah tina naon? Tina amis jeung pahitna rasa. Nyaho ka Allah tina sagala rupa perkara. Zikir teu pira ubarna teh ku zikir. Naon zikir teh eling, naon eling teh inget. Matak teu saeutikeun ahli zikir mah naon sagala rupa perkara disebutkeun anu nyiptakeunana. Aya Mang Udan jeung Mang Udin. Aya Mang Udan jeung Jang Udin. Mang Udan teh boga budak Jang Udin. Ngan eta Mang Udan teh boga pamajikan ngaranna Iis. Eta Iis teh rajin ka cida. Rajin kumaha nyi Iis teh teu kaur baju Mang Udan soeh sok dikaputan ku nyi Iis. Getol pisan kekecosna eta mah nyi Iis. Getol pisan kakaputna jeung kekerodna. Nyeunan taplak meja, nyeunan reregan mah, nyeunan itu, nyeunan ieu. Pokona mah idaman we semua pria nyi Iis mah. Hingga akhirna gancang carita gancang nu nyaritakeun cunduk waktu anu tangtu ningang mangsa nu utama nyi Iis maot. Eta Mang Udan padahal keur hirup mah hayang nyanung ka cida, tapi geus ditinggalkeun maot mah ngahreng Mang Udan. Ngahneng inget ka nyi Iis. Bahkan eta saking ku inget-ingetna ka nyi Iis, nempo taplak meja meunang ngaputan nyi Iis pokna teh Iis. Nempo naon deui, nempo baju meunang ngonyoeng meunang naon? Meunang ngaputan nyi Iis pok dina bibirna teh Iis. Namun segala rupa perkara anu aya kaitan jeung Iis sok disebut ngaran Iis. Ari torojol teh si Udin budakna Mang Udan. Cek si Udin teh ari bapa meunang gelo.
taplak meja disebut iis. Naon deui? Baju sueh disebut iis. Reregan anu ngabentang disebut iis. Segala rupa perkara dikaitkeun sebut terus-terusan disebut iis. Padahal anu katempo ku eta si Udin mah naon? Taplak meja, baju jeung reregan. Lain iis lain. Apaan mah geus eueuh hari bapa menang jadi gelo kitu. Salah saha? Salah Udan, salah Udin. Nu salah duanana oge. Naon nu salahna? Nu salahna mah salah panempona. Panempo Udan mah lain nempo taplak mejana. Panempo Udan mah lain nempo rereganana. Panempo Udan mah lain nempo baju suehna. Tapi panempo Udan mah nempo tapak damel anu nyieun kana eta baju, taplak meja jeung naon tadi teh reregan teh. Ari Udin mah panempona panempo zahir, panempo basor, aya basiro. Ari basor mah kieu nempo kana zahir jeung ngarengna perkara, teu kudu nempo kana nu sejena. Nah, jadi nempo taplak mejanya, taplak meja, nempo reregannya, reregan, nempo itu, nempo ieu teh nya, nempo sagala rupa perkara kalayan sakumaha nu katempona. Tah eta perkara teh lamun dikaitkeun ka Gusti Allah. Jadi Allah teh anu nyieun sagala rupa perkara. Hingga akhirna urang teh sok poho ka Allah. Dina naon rupa perkara padahal Allah teh ngawujud dina segala rupa perkara. Mata kaya jelema teh jemping makrifat mah kieu. Itu tihang wujud Allah. Aya panto wujud Allah. Aya awewe oge wujud Allah. Aya lalaki ge wujud Allah. Aya semen wujud Allah. Teu inget kana naon-naon, teu eureun dina semena naon atuh nu aya teh dina biwirna la ilaha illallah kuriadona Allah ku zikir dina hatena. Kitu parentah eta teh zikir teh mangrupa hiji parentah. Di ka mana bieu teh? Jadi nu diparentah teh neangan kakuatan ruh. Kadahara nu dipakekeun nguatan rohani nyata ku dzikrul maula. Wa fa'lu ma hegae wa fi'lu ma hegae keuna eta isim sulasi ieu. Ek dibaca fa'lun hegae dibaca fi'lun hegae tong kudu jadi pasaya. Wa fi'lu ma jeung migawe perkara yuqaribu anu ngadeukeutkeun ieu perkara. Ilaihi ka maula atawa ka Gusti Allah. Laku tal asbahi lain kekuatan anggota badan. Li'annahu karena sayaktos nakutul asbah eta qaimun natepan bihi kana kutal asbah saha goiruhu salianti si murid atau si jalma. Wa huwa si goer teh eta maulahu nyata Allah nu jadi pangeran urang geus nanggung kana kutal asbah urang mah. Cek tadi ge wa ka'ayyim min dabatil la tahmilu rizqoha. Nah, nuturkeun kana matan deui ijtihaduka fi ma dominalaka wa taqsiruka fi ma talaba minka. Ta ieu jawabna eta dalilun iku dalilun jadi dalil. Jadi tanda alantimasi kana lolong alantimasil basiroti kana lolongna basiro aya basor aya basiro. Mingkati diri hidup aya amal basiroti aya umil basiroti tegasna lolongna basiro. Mingkati hidup panempo batin indra keenam basiro teh. Wahia ari ieu basiro teh bisi hayang nyaho tadengekeun. Eta ainun panon fil qalbi dina hate. Panempo anu aya dina hate tong panon. Panempo anu aya dina hate tudriku anu mangihan ieu basiro.
al umuro kana pirang-pirang perkara al maknawiyata anu bangsa maknawi. Cara tadi mangudan ku basirohna ningali Iis dina taplak meja. Mangudan ku basirohna ningali Iis dina baju. Mangudan ku basirohna ningali Iis dina reregan. Kama annal basoro secara sayaktosna basor eta yudriku mangihan ieu si basor atau paningali zahir al umurul mahsusata kana pirang-pirang perkara anu ka pancadria anu kapangih. Cara udin ningali taplak meja nyajung kereng taplak meja. Cara udin ningali naon reregan nyajung kerengna reregan. Cara udin ningali samleh atawa baju sueh nya henteu ningali iisna tapi ningali baju sueh jeung baju samlehna jeung samlehna. Ya kitu basor eta mah aya basiroh aya basor. Wa fi ta'birihi jeung dina ta'birna musannif bil ijtihadi kalawan lapad ijtihad eta isyaratun jadi isyarat ila anna talabar rizki kana sayaktosna milarian rizki teh min ghairi ijtihadin bari henteu nya-nyaan oge eta laba sah teu naon teu jadi bahaya. Tiba heula oge neangan rezeki teh dinyakeun nya sakitu hasilna teh teu dinyakeun tapi kawayah kieu. Padahal ayeuna teh batur mah burber ka mana meuni. Batur mah wah geus konfirmasi ka Banten ka mana ka meuni. Abah mah cicingnya di imah, tapi eta huapna teh meunang nya di badag abah. Make ngadahar daging doma segala rupa sarebieu mah wah legegna kebeakan. Batur mah ayeuna teh keur ngadahar asin. Horeng teh rezeki mah naon? Rezeki mah henteu diukur ku sulitna neanganana, teu diukur ku rudetna, karipuhna dina neanganana, tapi naon atuh? Nu jadi rezeki mah nyaeta bagian ti Allah anu geus dipatok jeung urang sararea. Ulah neangan rezekinya lain ulah salah surah. Matak jadi jelema mungun ngaji hikam teh kitu, kulantaran urang ngaji hikam salah nerangkeun. Ngan sing positif thinking, sing boga pamikiran nu disebutkeun ku Carol Dweck naon teh growth mindset. Boga pamikiran anu berkembang, anu bisa narima hasil segala rupa perkara teh kalawan positif. Hasil amis ditampi kalayan pemikiran positif, hasil pahit ditampi kalayan pemikiran positif. Namun bahasa agama nama husnudzon billah, sing alus sangka ka Gusti Allah. Urang mah ngajalani prosesna we, sing nyanyaan dina prosesna tapi ulah dibawa kana hatena gitu. La ba'sah teu nanaon bihi ka eta si murid. Bihi kana eta rizki lil muridi ka si murid. Walaya dulu jeung teu nuduhkeun ieu goer ijtihad dina neangan rezeki teh alanti masih basirotihi kana lolongna basirohna eta si murid. Ibn Athaillah sasauran ka muridna. Saha muridna Ibn Athaillah teh teu diukur ku lilana masantren, teu diukur ku umur, teu diukur ku bisa jeung teu bisana ngaji. Santri Ibn Athaillah mah sahiji jelema anu mampu ngalaksanakeun wasiatna. Santri Ibn Athaillah mah anu mampu ngalaksanakeun kalimat hikmahna anu tertuang dina kitab hikam disebutna. Jadi lamun urang hayang jadi santri hikam teu kudu bisa macana sabenerna mah. Asal bisa ngamalkeunana maka urang kaaku jadi santrina Ibn Athaillah Sakandari. Cek Syekh Ibn Athaillah ka murid-muridna ka santri-santrina ijtihaduka fima domina laka. Ari nyanyaan hidup dina perkara nu geus nanggung Allah keur hidup heg gitu ge. Atawa ijtihaduka fima domina laka. Ari nyanyaan hidup dina perkara nu geus ditanggung keur hidup. Urang teh hayang motor, hayang tanah, hayang sawah, hayang imah mengkilap, hayang mobil bertingkat. Sagala rupa kahayang ngagunuk dina sirah, nyanyaan dina neanganana, hayang rezeki anu badag teh ijtihadu ka nyanyaan urang dina perkara anu ditanggung ku Allah eta perkara teh.
Padahal eta perkara teh geus jadi tanggungan Allah. Rezeki urang teh mimiti hirup tepi kangke paeh bakal geus jadi tanggungan Allah. Geus ditanggung ku Allah, geus dipatok ku Allah. Urang teh ngahuap teh poe ayeuna sakieu poe isukan sakitu. Nah, sakumaha dawuhan Allah dina Al-Qur'an, wa ka'ayyim min dabatil la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Teu aya ngik-ngik babi leutik kolang taka odong-odong gogodongannya lain odong-odong baheula teh kitu guru teh nu nyebutna teh ngik-ngik babi leutik kolang taka odong-odong cenah jadi kana odong-odong kira-kira teh kitu walang taka gogodongan sakabeh sato anu kumarayap di alam dunia nu panggedena tepi ka nu pangleutikna kabeh teu mawa rezeki tapi ku Allah dirizkian. Lamun nyaritakeun kitu mah cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Secara ningali kemampuan kana eta cak-cak ya Allah ya Rabb urang teh. Cak-cak teh teu dibere jangjang. Cak-cak teh teu dibere bisa hiber teu dibere suku anu kuat cara ucing teu badag cara ucing tapi cek Gusti Allah teh cukup we sia mah diam-diam merayap sakitu asal daek ngarayap lain cak-cak nu nyampeurkeun nyamuk tapi naon atuh datang seekor nyamuk geus dinyanyikeun eta ti baheula eta geus maripat eta tukang nyeun lagu datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap jadi lain datang cacak kana nyamuk tapi nyamuk anu datang kana cacak asal daek ngarayapna asal daek ugetna eta cacak dibere rezekina ku Allah ngabuktikeun Allah kana wa ka'ayyim min dabatil la tahmilu rizqaha Allah ngabuktikeun kana eta ayat nyaritakeun cacak anu dibere rezeki geus dicaritakeun dilagukeun ku budak leutik di baheula urang teh sok loba lalawora dina perkara nyanyaan dina perkara nu geus jadi tanggungan Allah. Wa taksiruka fima tolaba mingka heg wa taksiruka fima tuliba mingka heug. Jeung lalawora urang dina perkara nu geus nu diparentah keur urang. Padahal urang teh dibere tugas ku Allah teh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tong loba teuing lalawara tong loba teuing lelewodeh maneh teh euy subuh singpang subuhna tahajud singpang getolna naon deui duha singpang rajina zikir ulah esot salawasna si terus-terusan usahakeun tugas ti aing teh sakitu sagala rupa perkara nu jadi parentah Allah ditugaskeun jeung dibebankeun ka urang sararea tah eta tugas ti Allah teh urang teh sok loba lalawora sok loba lelewodeh padahal tugas ti Allah teh mangrupa parentah anu jadi pamerdih Allah sedengkeun bagian urang mah geus teu kudu dipenta deui ti Allah teh da unggal poe ngamekan dibere da unggal poe nempo panona nempo dibere da unggal poe ge ceuli ngadenge teh dibere da unggal poe ge rezeki teh dihuapkeun bahkan batur mah anu ripuh neangan rezekina ngahuapna teh leutik ka cida ngirit teh batur mah urang mah huap teh tapi ka badagna oge beak hareup leuwih ti batur mah ayeuna teh keur ka mana meuni keur itu keur ieu hese rek ngahuap teh ngadahar itu dilarang ngadahar ieu dilarang urang mah anu dilarang habak teh pokona mah hayang lada bek habak teu paduli nyeri beuteung meusan ya cager habak deui kana lada sagala dihuapkeun aon wae wah loba pisan dilelepkeun kana beuteung urang hingga akhirna lain rezeki Allah anu erep tapi naon atuh awak urang teu mampuheun nampung kana rezeki ti paparin ti Gusti Allah huntuna beuki ropoh beuteungna beuki ropoh beuteung teh geus beuki karasa torojol penyakit mah torojol penyakit teh tapi ka nyeleket kana walika teh eta mah geus kronis
Tarojol deui huntu baheula mah sampurna ayeuna mah geus kukulamehan. Ngagayam kuaci hiji oge tepi ka gogorolongan di jero teh siga main bola. Lah baheula mah kana tulang ge teuraknya ayeuna mah kana daging ge nyelap Gusti nu Agung. Tah eta teh pamere ti Gusti Allah. Khususna urang sararea. Ieu teh tugas teh jang saha jang nu maca. Ngan kunaon dibacakeun sugan we atuh nu macana bisi can bisa parang can bisa. Sugan we nu ngadengekeun ngilu ngadoakeun ka nu maca. Da dina ngamalkeun hikam mah eueuh sisirikan eueuh. Kadang-kadang mah nu ngadengekeunana leuwih alus daripada nu macakeunana. Da lamun hikamna bisaeun ngawangkong mah dimikan geus dengekeun ku sararea. Ngan pedah teu bisaeun ngawangkong. Tah ceuk Ibnu Athaillah kitu. Santri Ibnu Athaillah mah nyaeta jelema nu mampu ngamalkeun kalawan nya-nya kana wasiatna. Sing nya-nyaan maneh dina perkara anu geus jadi tanggungan Allah. Lalawora maneh dina perkara anu diparentah ku Allah. Eta teh jadi dalil jadi tanda kana lolongna panempo maneh. Urang teh geus ditugas ku dunungan teh sok tapalkeun adukan. Sok terapkeun bata, sok maneh mah kenek tukang ngasongan. Sok maneh mah tukang ngaprot, sok maneh mah ieu tukang manor, tukang tadah tuduh, sok maneh mah ieu tukang itu, tukang ieu. Geus aya parentah jeung tugas sewang-sewangan ti dunungan teh. Tapi eta jelema kalakah migawe nu lain kudu diparentah. Kalakah hayoh nya-nyaan dina mikiran gaji di pagawean teu gawe padahal gajihna mah geus jadi bagian keur manehanana ti dunungan geus disiapkeun. Ti dunungan teh geus tangtu gaji tukang sakieu, gaji kenek sakieu, gaji saha. Gaji mandor teh sakieu. Mandor engke bakal dibere bagian tina ladang ngabagikeun sakieu. Tina ladang nilep ke anak buah sawareh sakieu tah aya tina ladang nilep ke anak buah oge. So kayak kitu teh. Aya jeung wawuh mah rada wawuh meusan rada digedean gitu. Ieu mah daekeun gawe syukur henteu we da katembos eta mah kijebna kuy kijeb butuh pagawean. Dia teh dibikin kabeh ah. Nah. Eta teh naon? Geus jadi tanggungan dunungan tapi urangna kalakah nya-nyaan dina mikiran perkara nu geus jadi tanggungan dunungan mikiran duit teh aya pagawean jadi tugas di dunungan teu dipigawe teu parat tungtungna teu euy bangunan teh kumaha tah kira-kira kudunungan dibalikeun atawa ditetepkeun dina pagawean urang pastina dibalikeun lamun jeung jelema mah ngan jeung Allah mah henteu diantep we urang teh euy sok sia teh geura areling sok sia teh geura areling burukeun geura istighfar gurukeun geura istighfar rezeki mah geus ditanggung ku aing. Ah sia teh hayang naon? Hayang imah lain menyalila. Asal sing rajin tahajud jeung duha ka aing. Naon sia teh euy? Hayang salaki bager lain misal. Asal sing getol sia teh menta ka aing solehkeun salaki aing, solehkeun salaki abdi, solehkeun salaki abdi. Naon sia teh euy? Hayang boga pamajikan 8 lain. Asal sing minang we menta ka aing dibere opat da nu akur jeung aturanna dengan opat. Naon sia teh euy? Hayang itu, hayang ieu, hayang imah mengkilap, hayang imah bertingkat, hayang mobil mengkilap. Sok sia teh lakonan parentah aing intang surullah hayang surkum. Allah pasti nulungan ka jelema nu nulungan kana agama Allah. Lain nulungan Allah maksudna da Allah mah teu butuh pitulung. Ngan sacara kiasanana kitu. Lamun jelema nyumponan kana parentah Allah teh jelema keur migawe tugas anu dipaparinkeun ku Gusti Allah kaya nulungan padahal mah Allah mah teu butuh pitulung. Saking ku Allah mere harti ka urang sararea yen Allah teh moal aya perkara nu sia-sia nu dipidamel ku urang sararea. Khususna mah urang mah sing getol zikir, Zikir inget aya zikir teh inget teu pirage ku inget namun ni hese inget ka Allah. Poho geuninganan loba poho inget deui we. Ngan inget teh kudu kanunya sing nyaho yen Allah teh saha anu nyieun urang, sing nyaho yen Allah teh anu ngahirupkeun urang, sing nyaho yen Allah teh anu mere maot
ka diri urang. Wah layakun ta'khuru amadil ata wallahu a'lam.